Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagian anu ka genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nying hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangshare-keun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Duriat ti alam gaib bagian anu ka genepna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Para wargi sadayana teu kacaturkeun kumaha lila di jalana. Harita barda geus nepi ka imah biemah anu aya di sisi leuweung tutupan. Maklum di leuweung kayaan imah biebah careneom hararieum ku tatangkalan anu pating cungkiring kelelede. Barda diuk dina talupuh anu geus herang, pikiranna anteng ka kuburan anu jadi kolot jeung adina anu sirna ku manusia sarakah anu teu tanggung jawab. Sakolepat Nyimas Banuwati ngalangkang na kongkolak matana pating seredet kana hate anu ngaradak jadi tagiwur jeung samar pola. Barda ngagebeg tina lamunanana basa biemah nyolongkrong nyuguhan sabatok cai kopi anu ngebul keneh dibarengan ku kulub sampe anu tiis sesa tadi isu. Jang Barda sok dileueut kopina, hampura bibinya teu bisa nyuguhan anu lain. Lumayan jang tambah tiris ya Jang Barda, cek BMA. Hatur nuhun bi, cekap ye oge ditampi pisan bi, cek Barda. Kitu nate bari nyuruput cikopi bangun anu nikmat, disusul bari ngahuapkeun kulub sampe. Punten bi, abdi neraskeun obrolan anu tadi siang.
upami nu salaresna aya kajadian deui naon atuh di lemur urang teh dugi ka astana ge dijantenkeun tempat maksiat. Saha jalmi nabi anu geus ngarobih astana jadi tempat ngadu hayam. Sareng deui kunaon bibi dugi kanyaung-nyaung di dieu kamanakeun harta bibi sareng ari si Mang kamana bi. Barda tumanya rada panjang lebar sedangkan BM mah netep ku panetep anu kosong matana nyawang kanu anggang nyaritana semu berat. Kieu jang sabenerna mah ayeuna urang guar ku bibinya. Sabenerna tahun katukang nya satahun katukang harita di lembur Karanggalih kadatangan gorombolan garong anu dipinpin ku Ki Jantra anu datangna ka imah Kuwu Saria. Anu kabeneran harita Kuwu Saria keur aya di tepas hareup. Ki Jantra anu pangawakanana jangkung gede baju pangsi sarua hideung na cangkengna nyoren bedog anu gede nya panjang buukna anu gondrong disisiran rapih dikatukangkeun. Harita jeung anak buahna geus ngajajar dina kuda hareupeun imah Kuwu Saria. Kuwu Saria anu geus boga pirasat teu hade gancang saged make pakaian anu merna bedogna ngadaplok dina cangkeng. Sedengkeun Nyi Ratih anu kakoncara ku kagelisanana geus rawah riwih bari ceuri. Sakedeung Kuwu Saria tetep antep meuni telep ka Nyi Ratih. Ceuk Kuwu Saria cumarita ka Nyi Ratih. Nyai cenah wayahna ayeuna kene geura lumpat jalana ka tukang panggihan adi akang anu aya di Tegal Karang. Nyai ulah wani-wani nembungan salagi akang can datang nea. Kitu ceuk Kuwu Saria. Nyi Ratih atuh asa menang buah si Malakama. Hatena bingung sedangkeun mun teu nurutkeun parentah salakina geus tangtu dirina bakal jadi mangsa Ki Jantra. Sabalikna mun dirina indit kumaha teuing nasib salakina. Nempok kitu Kuwu Saria ngomong deui bari api-api ambek. Nyai rek nurut ka akang moal ceuk Kuwu Saria. Atuh daek teu daek Nyi Ratih sok sanajan berat jeung sedih gancang ngaleos lumpat sanggeus nyium heula leungeun salakina. Sapapanjang jalan cimata Nyi Ratih ngaberebei teu kendat-kendat. Tepati lila sanggeusna Nyi Ratih kabur jebrod panto hareup kadenge didobrak. Sajorelat Ki Jantra geus aya hareupeun Kuwu Saria bari ngajega jeung ti poporongos nyentak ka Kuwu Saria. Ceuk Ki Jantra, "He Saria, mun si Laing hayang salamet geura serahkeun pamajikan si Laing. Ulah hariwang ku kaula ge bakal disenangkeun." Kitu ceuk Ki Jantra. Atuh ditembalan ku Kuwu Saria, "Hei Jantra, sing eling atuh euy. Nah meuni maksa minta pamajikan batur. Loba keneh yeuh awewe geulis di dunia teh. Sing sadar euy era ku Gusti." Kitu ceuk Kuwu Saria. Atuh Ki Jantra ngadenge caritaan Kuwu Saria seperti kitu langsung ambek. Ceuk Ki Jantra, "Walah, ngabacot sia di podaran ku aing ieu." Ceuk Ki Jantra teh kitu. Atuh geus ngomong kitu mah ngan sebrut weh. Ki Jantra maju narajang. Pereupna nyeleber ngayung bangbaraan narajang kana dada Kuwu Saria. Kuwu Saria gancang ngagilek bari plak. Kuwu Saria mabuk pigelangan leungeun Ki Jantra nepi ka ngerepeng. Aduh, ieu swanten BM mah teu raos deui nya, urang swanten asal we gitu nya. Tapi Ki Jantra lain jawara kamari sore
mahena gancang nunjelkeun tuurna kana palangkakan ku Sarya. Ku Sarya nahan seueul anu pohara. Hulu angeunna asa nyelek awakna ngadayagdag. Ki Jantra gancang nyusul tepus najong gadau ku Sarya ngan jebrot tangeuak kubrag. Teu anta parah deui ku Sarya ngajengkang nubruk meja jeung kursi nepi ka alancur sanggeusna gadona beunang katajong ku Ki Jantra. Atuh ku Sarya gegerungan nahan ka nyeri tina sungutna katempo kaluar getih. Da maklum ku Sarya sok sanajan bisa main po tapi ngan ukur dasarna wungkul. Jadi dina nyang hareupan Ki Jantra jauh tangeh pangabisana. Dasar Ki Jantra anu geus kaasupan Idaji laknatullah sakitu nempo ku Sarya geus ngagoler oge. Manehna tega narajang dadana ku Sarya nepi ka ku Sarya perlayana kusak kulahe. Sanggeus nempo ku Sarya palastra Ki Jantra langsung marentahkeun anak buahna pikeun neangan Nyi Ratih. Tapi weleh geus diubek diteangan ka ditu ka dieu Nyi Ratih teu kapanggih. Nu akhirna Ki Jantra kamarang kamanacing ka sakabeh pangeussi lembur karang gali diteangan bari diubrak abri. Harta jeung ingon-ingona katut pamajikan batur atawa anu lengo sakur anu resep mah dibawa. Teu paduli kanu jadi salaki atau bapana ngalawan mah ditandasa ka asup salaki BM. Selang sapoe ti harita Ki Jantra datang deui bari nitah ngasongkeun lembur bari nitah ngosongkeun lembur. Nu akhirna ku Ki Jantra lembur karanggali dipake markasna dipake tempat tumbuk matuna para rampok. Kajabati eta astana oge dirobah jadi tempat maksiat. Ngaran karanggalih diganti jadi paguron harupa 7 anu dipimpin ku Ki Jantra langsung. Tah kitu pisan jang Barda caritana teh. Ceuk BM bari mukas guaran caritana. Harita Barda nepi ka kukurayeun ngadengena. Hatena ngarasa sedih ku kaayaan lemburna jiga kiwari. Teu ngendek sababaraha lila ti luar kadenge harita aya anu ngagerawan ka BM tarik pisan. Emah, keluar si Emah, keluar. Sedangkan BM geus surti kusabab beungeut pias awakna ngaleper. Barda gancang noong kana sela-sela bilik. Anabreh teh pasti toong. Tetela di luar geus aya 5 urang lalaki jarangkung gede keur ngabaradega hareupeun imah BM. 4 urang anu ngajarega di pakarangan hareupeun saung BM. Kabeh samagreng ku pakarang. Malah mah aya nu mawa celurit gede anu perahna ku gurilapan bakating ku seukeut. Salah saurang di antarana ngagorowok ngagerowan ka BM. Emah, keluar sia, keluar. Ulah nyumput atawa gerak keluarkeun pamuda anu mangkukna barang jeung siraing, keluar. Barda anu noong tina balik gogodeg. Barda anu noong tina balik bilik gogodeg dirina teu ngarti ku pola pikirna jalma-jalma anu kawas kitu. Padahal manehna geus mereka sempetan sangkan bisa babalik pikir. Anu datang teh diantarana aya Ki Jawir anu geus ngalugas bedog panjangna. Harita Ki Jawir kaciri ku Barda ngaharewos ka jalma anu ngageruan BM. Kang Tanu,
hati-hati Kang, pemuda anu ku urang bakal sanghareupan teh lain jalma samaneh Kang. Si Tanu ngalieu ka Ki Jawir bari nyereng. Jawir, tempukeun ku ilaing tong boro-boro budak satepak anu nganukur hiji. Senajan aya 10 na kula mah muarek mundur deuleu Jawir. Si Tanu harita geus ujub jeung takabur dina ngomongna, sedangkan Ki Jawir ngan ukur bisa neuri ciduh kusabab manehna mah geus nyaho kumaha kasaktena Barda. Ki Tanu harita amarana geus teu kawadahan kulantaran BM jeung Barda teu daek we kaluar ngan serepet. Harita ngalugas bedog panjangna nu saterusna kalayan make tanaga cero anu tohaga. Bedog teh dialungkeun ka palebah Barda anu keur naong tina balik bilih. Hush! Eta bedog ngablesat bari jeung muter jiga sisintiran datangna lir pelor nu nyurubuk tarik pisan dibarung ku jeung sora nu ngahiung di sadabang baraan. Blas brak! Bedog Ki Tanu nobros bilik nepi ka mawur ka mana-mana. Sedangkan Barda anu memang geus waspada sakicep ngakilakeun beuheungna bari ngagerakeun leungeunna sakilat newak bedog ku dua ramona. Hut kap rak. Bedog nu sakitu panjang jeung gedena teh ngarandag na tengah ramo Barda. Barda langsung luncat ka hareupeun jalma nu opatan. Jeleng. Harita sukuna ngagajleng. Cilegedeg langsung pancuh kukuh di luhur lembah bari masang kuda-kuda anu kuat. Ki Tanu, Ki Jawir, Ki Sarpa jeung Ki Bopeng kabeh ge colohok nempo Barda bisa nahan panarajang bedog iblis na Ki Tanu anu geus kawentar kasaktena di kalangan dunia kajawaraan. Komodeui Ki Jawir, Ki Sarpa jeung Ki Bopeng mah nepi ka calangap bakating ku teu percaya. Sedengkeun Ki Tanu sok sanajan hatena heran ku Barda, tapi manehna asa gengsi ari kudu mundur jeung ngaku kana luhurna ilmu Barda mah. Dasar manusia sombong, harita Ki Tanu langsung nyentak ka Barda. Barda, ulah waka jumawa sia si lain can nyao saha dewek ye wanohkeun kula anu ngaran Ki Tanu jawara ti leuweung sancang muarek mundur sasi ku ngejasa tunjang beas pikeun modaran ilaing deuleu Barda. Kitu ceuk Ki Tanu poporongos. Padahal Barda ngan ukur seri leutik bari nancepkeun bedog iblis nak Ki Tanu kana tanah. Cakam Kisanak jeung anjeun Ki Jawir. Nah, hirup teh ngan ukur ngagugu wae nafsu. Sing eling ieu, sing eling kana diri, bisi hanjakal dina tungtungna. Leuwih hade anjeun geura baralik jeung pabalik pikir. Ngadenge omongan kitu, Ki Tanu lain kalah kendor amarana. Da puguh hate jeung pikiranna geus karanjingan iblis. Anu aya amarahna beuki ngentap-ngentap ngan hauk we. Mahena ngahauk bari mere parentah ka Ki Jawir jeung dua baladna. Jawir, podaran tamangkluk jembatan kitu teh gerab cacak deuleu podaran. Ari pikeun Ki Jawir jeung baturna manehna kagok asung kusabab mun henteu nurutkeun kusabab mun dina teu nurutna ge geus tinangtu maranehna nu bakal ditalasan patina ku Ki Tanu. Kalayan teu mikir panjang deui, Ki Jawir jeung dua baladna harita narajang ka Barda. Ki Jawir jeung Ki Sarpa nyebetkeun bedogna ngalat cangkeng jeung suku. Sedangkan Ki Bopeng anu mawa cerulit gede loncat
bari jeung nyabetkeun pakarangna ngalabeheung Barda. Ya modar sia uat cek eta jalma nu tilu kompak. Hiu tesing tilu pakarang peting saleber jika angin narajang karena sela-sela awak Barda. Jeleng Barda luncat bari muterkeun awakna nu ngalayang suku jeung leungeunna nu kesit jeung tangina pakupis nakisan jeung najong. Buk kadenge sora bubukna paneungeul jeung sora tulang potong. Walah kibope ngagoak bari nyekel pigelangan leungeunna anu ngaplek bari terus kegerungan sasampoyongan. Sedengkeun Ki Jawir jeung Ki Sarpa dadana beunang ku peureup jeung siku Barda anu nonjok jeung nyiku. Duak duana ngadayagdag matana buncelik jejantungna karasa panas anu pohara. Da puguh atuh panarajang Barda anu ngandung kekuatan jero. Tetela datangna lir Gada Arya Bratasena. Ki Jawir jeung Ki Sarpa langsung utah getih bari kokoloyongan anu saterus nama bro nambruk teu walakaya. Kitanu nempo baladna anu geus bobor karahayuan teu ieuh mundurkeun lengkahna kalayan bari ngagorowok jeung naraja punten bari ngagorowok jeung nenjrak lemah bedog iblis anu tadi nancep dina taneuh teh macleng nyamperkeun leungeun Kitanu nu sakilat newak eta bedog. Warkap bedog iblis kiwari geus aya dina leungeun Kitanu. Barda katampo teu gusi lain kumahengna ieu bedog iblis dewek deuleu. Atuh puguh we katempo mah da kula teh teu baong Kitanu jabage asa biasa wae pancek ulama unu aneh. Ngajawabna Barda bari teu nembongkeun sikap anu heran atawa sieun. Sabalikna ari keur Kitanu mah dirina asa dilece bebeakan. Wah, kurang ajar sia. Modar sia Barda. Mursia itu umur sia ngurus sakitu sia. Ya, hus. Kitanu harita teu tatapasini deui ngagajleng luncat. Bedogna ngabiur rek meulah tak-tak. Bak riang harita bumi alam ngarieg taneuh mancawura ku tohaga-tohagana bedog iblis ngahanca sasaranana ngan hanjakal anu beunangna lain tak-tak Barda ku sabab bedog iblis ngan ukur ngeplos ngahanca angin jeung ngahanca taneuh. Dina waktu ieu mah Kitanu ngan ukur bisa ngahulang dirina teu yakin kana tetenjoanana sorangan ku sabab Barda nalika disabat ku bedog iblis nah bet bisa nyingcet mah teu ngarti sabab biasana lamun bedog iblis geus ditarajangkeun eta teh matak nutup kana ruang gerak lawan sehingga lawan bakal gejet. Sedengkeun harita Barda ngaleret kana panon poe anu geus nengok ngulon nah hatena ngagarentes tetela geus burit isuk dewe tarungna capek ayeuna mah. Aduh. Kitanu barang nempo Barda masih kene bisa nyingcet tina panarajangna gajleng. Harita Kitanu luncat deui bari ngabebadkeun bedog iblisna seor-seor. Suara bedog pating saleor nimbulkeun angin anu kacida gedena nembrag ka sakur nu aya di eta tempat. Kaasup Barda awakna rada kabawa oge ngadayagdag. Sedangkan bedog iblis nyusul tapus narajang rek meulah sirahna siat plos plos. Bedog iblis ngahanca angin. Kitanu gancang malikeun deui gempuranana bedogna ngalabeteung. Barda satengah ngadayagdageun awakna hiu. Angin nu kacida tarikna liwat kaluhureun pisan irungna. Nya kitu deui bedog Kitanu anu ngakurilap mapakan.
Kita nu beki ngamuk kusabab gempuran can aya nu pisan nembus pertahanan Barda. Siap hut. Kita nu muterkeun bedaugna bari maju. Awakna nyeleber ka hareup sedengkeun leungeunna anu belah kenca ngagempur ku dorongan tanaga jero. Hut. Panarajang kita nu harita kacirina ngan ukur kalangkang anu pating kolepat nyamberan awak Barda. Bedogna anu kokolenya ya ngababad ka unggal juru angin. Tapi weleh Barda hese pisan di alana. Sok sanajan kita nu geus ngerahkeun sakabeh kamampuhanana. Malah mah gerakan Barda kalah beuki lila beuki lincah. Napas kita nu ngahegak dadana reng hapranjuk matana buncelik. Nempuan kasabudeurun eta tempat. Dirina ngarasa heran kulantaran Barda geus eueuh di hareupeunana. Dina sajeroning keur kitu ti tukang ngeunana harita anu ngagarawan. Barang dilieuk ana breh teh Barda geus ngajega. Atuh kita nu kacida kagetna dirina ayeuna karek nyadar yen Barda lain lawan bantrak-bantrakeun. Ngan hanjakal nalika keur mikir kitu berup Barda geus kaburu manten nyayang kana gadona. Kieu jebrot celang borobot. Awak kita nu meceleng ninggang kana hateup imah biemah nepi ka karubuh pating dorok-dok. Kita nu nyang saya teu walakaya gigireun imah biemah anu kapiuhan keneh bari gegerungan nahan kanyeri. Corelat jeleng harita Barda ngacorelat nyamperkeun kita anu ngagoler naluhur talupuh anu ringsek. Matana nitenan kita anu masih keneh rorong heapan sakratul maut. Matana nu geus layu anteng nempok. Barda gancang ngadeuketan bari ngomong, kita anu hampura kuring hampura nu sabenerna kuring teu boga paniatan keur nyilakakeun anjeun. Ngadengi omongan kitu ti Barda kita nu seri leutik bari pok nembalan ku sora anu geus jero. Teu naon jang, teu naon. Sakuduna kula nurek menta hampura kulantaran geus loba teuing ngan dosa. Anjakal teu tita tadi sadar teh. Duh ampun. Kan ukur nepi ka sakitu omongan kita nu. Sok sanajan bari geus liat kusabab nyawana kaburu pisah tina ragana. Nya kitu deui biemah anu langsung maot tina kapiuhanana. Dirina teu kuat teu nahan karuas jeung kasieun. Alatan jalma-jalma jahat anak buahna Ki Jantra anu ngalantarkeun bahena katinggang ku ruruntuhan saung. Poe harita langit angkeup mega hideung pagulung-gulung nindihan mega bodas nu ngolembar ke bawah angin. Nya kitu deui manuk jurig nu disada mirigan ngawirahma maturan kecelakna cai mata Barda anu aya dina luhureun taneuh beureum dua makam anu karek anggeus nguburkeun dua layon. Tapi dina kayaan keur kitu na atuh ari ujug-ujug olo waktos na kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi